Para wargi anu mulia, mangga ayeuna waktosna ngabandungan pidangan carita Sunda dina judul Jaka Lalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, aturan palawargi anu mulia anu sami mikarasep kana pidangan carita tanapi dongeng Sunda di mana wae ayana mugia sadayana aya dina kawilujengan sehat lahir sinareng batin kalayan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tina danget ieu pribados sejak madar deui carita anu katunda kamari alatan kasapih kuwanci kapegat kumangsa nyamitra. Carita Jaka Lalana ayeuna parantos dinca kana bagian anu ka-10. Sok sanaos rada jarang ieu teh nya. Ngapurna kumargi masih keneh seueur anu kedah di rengsekeun gitunya. Boh dina naskah, boh dina perkawis teknis ieu teh. Hapunten pisannya kasadayana sacantiasa sering kitu tanya nguploadna tina seri ka seri teh. Atuh mudah-mudahan kapayuna tiasa disampurnakeun deui. Oke, hasilna langkung sae kitunya mohon. Atuh sate acana sapertos biasa peribados anu baris medar ieu carita boleh-boleh sejak nada dihapunten saupami teh mah aya kaleresan anu kasabit amina nya kasebat asmana nu kaleresan kacacandak dina ieu carita ulah kirang-kira ngahapunten kasadayana kumargi ieu mah mung pila kadar carita nu teu kantos kajantenan dina mangsa anu tos kalangkung gitunya. Sumangga atuh supados teu nyangkolong tingkana waktu ieu carita Jaka Lalana bagian ka-10 sejak dikawitan. Wilujeng ngadangukeun. Kirangga Suteja ngarasa taak oge kana ayonan pangabisa kirang giring harita. Seolah boga pangabisa disaluhureun kirangga. Tapi dina kaayaan kitu oge pikirana kirangga teh masih keneh jalan. Tur bisa digunakeun. Harita oge nalika kirang giring nampeukeun beungeutna nu langeteng ku sihung. Dan taparah deui atuh hari kecerot teh kirangga teu kanyahoan ujug-ujug nyiduhan beneran pisan keuna kana beungeutna kirang giring nepi kala mokot kasasat nampu pisan
atuh puguh we harita teh kirang giring nu teu nyangka bakal menang palakuan samodel kitu. Nepi ka ngarenjak dibarengan ku ngegidirna amarah. Sadihina ku mangkeluk nu ayeuna kaayanana teu walakaya. Nya teu walakaya da puguh teu bisa ojah. Teu bisa ojah apanan kirangga teh datang borong ngalawan atawa ngayakeun parlawanan ka kirang giring. Pikeun hojah oge pan puguh geus katalimeng. Kirang giring anu harita kekerot alatan ngemu amarah ka kirangga nuker ngajiwir pundukna langsung ngaluarkeun kuku-kuku anu marencos kawas balati ek dipake nyasaak awak kirangga maksudna mameureunan nu masih ageuh nya nyepeng layon jomani ku kadua leungeunna. Leungeun katuhu kirang giring nu ramo-ramo naranggoes kuku-kuku nu mencos singgurilap matak paur pikeun ningali nya pikeun nu ningali maksud teh. Sapada harita diayunkeun ka luhur sirah kirangga nu harita dangah dibarengan ku mata bolotot seolah kayak karingrang sok sanajan harita manehna yang hareupan mamala nu moal mungkin nu pikirna moal mungkin bisa digiwarkeun deui. Ia geus wani-wani ngahina ka aing siarangga aya di alasan pikeun aing mikeun waktu. Sok sia kira papatkeun jampe pae kira samat indung bapa sia nya poe ieu pisan panungtungan pikeun sia kurang ajar. Kerawak leungeun kenca ki kang giring nu harita dipake ngajiwir punduk kirangga kataran rektek netelakeun beki kuatna ranggeman ramo-ramo nu ranggoas ngaranggem punduk kirangga harita dibarengan ku ngahiupna leungeun katuhu kirang giring nu ranggoas kuku-kuku sareukeut dek ngala mun-munan kirangga nu harita masih molotot netep seukeut ka beungeut kirang giring. Ari hiuk teh belentrang kadenge suara ngabelentrang ibarat suara gobang diadu jeung tameng wajah. Dibarengan ku ngoceakna kirang giring nu awakna teu pupuguh ngaceng sababaraha pak ka tukang. Tomat, ampun aing rangga panas. Ampun. Tungtungna jep harita suara kirang biring. Leungit teu kadenge deui. Sabari awakna ngudupruk dina kaayaan tutung ge ngebul ku haseup hideung nu kaangbe bau hangit. Kirang giring teu mangap mulia sapada harita rebah dina kaayaan warugana renghek. Bari jeung duka teuing kunaon sabab mah. Da puguh kirangga sorangan oge ngarasa heran. Kana naon nu karandapan ku musuhna. Asa teu percaya kana naon nu katempo ku manehna harita. Jati tadi oge puguh manehna teh teu ngiceup. Teu ngiceup sakiceup-kiceup acan apanan. Ayeuna teu pupuguh mireungeuh kirang giring ngajengkang ka tukang.
tina kaayaan renghek. Pan sidik manehna mah teu ngalakukeun tindakan nanaon. Teges puguh teu walakaya tea. Samalah manehna teu tadi oge geus teja pasrah kana naon nu bakal tumiba ka dirina. Nah ieu teh ngipik itu pas aku tupuku eta sirang biri ngadon jadi renghek sarupa kitu. Naon atuh ieu teh bab musababna tupuku kaula mah teu bisa walakaya teu tadi ge. Pokna Kirangga harita terus kareret kana layon cumani nu keur dipayangna. Ari gebeg teh atuh Kirangga reuwas ka bina-bina ningali layon cumani nu tadina satara ruksak tur papakeanana rangsak oge kalotor puleutak. Dadak sakala rubah bentuk jadi layon hiji jajaka anu sakitu bersekana. Lir ibarat pangeran nu meunang ngadangdanan. Warugana bersih camperenik dipapaesan kuraksukan para santana anu mungguh matak pangling pikeun sing saha bae nu ningalina. Kaasup harita Kirangga Suteja aya sieup ajrih tur ngandung komara layon cumani teh. Aduh ampun Gusti Raden, bagia temenan kaula boga rajaan nom ieu. Aya kunurug cupu jeung dedegan. Nuhun Raden, bagjakeun ieu paman patih nu seja ngaula tur babakti ka salira Raden. Teu salah deui ieu mah ieu. Tareatna ku salira Raden pun paman disalametkeun tina mara bahaya ieu teh. Ampun teng Raden, nuhun pisan. Pokna Kirangga harita sabari anger mayang layon cumani nu geus rubah kaayaanana. Sok sanajan eta layon teh masih ngajejeplek teu usik malik. Kirangga ngarasa bungah amarwata suta harita teh. Pangpang nama asa ditumu umur. Dibarengan ku beungeut marah mai. Kirangga Suteja harita muru ka para punggawa nu tetela can rengse geuning patelakna jeung punggawa ti karajaan Kalagrahan. Hei. Pada belat sakabe. Inggeus sia urun euy. Utamana ka sia wae dia balad Kalagrahan. Itu deuleu. Aming sin sararia geus modar sia. Minggeus balgug geura talu. Sacan aing ilu biung. Cek Kirangga Suteja harita sabari ngabadegah. Batetep nanggeui layon cumani bisa gigireun para punggawa nu keur patelak. Rog atuh dua kelompok punggawa nu keur patelak teh sapada harita dadak sakala reureun. Sabari neuteub ka Kirangga nu badega ngabireungeuh Kirangga nu ngabadega sabari nanggeui layon hiji pangeran nu katempona matak serap pikeun para punggawa boh ti pasukan Kalagrahan boh ti pasukan nagara Pasir Hingki
sapada harita areureun bitota makna kabeh kawas anu kena ku tenung. Adon pating polohok mata simeuteun. Kalayan sapada harita brek sakabeh para punggawa ti dua nagara eta sejedara reku ngarasa ajrih tur teu wani pikeun melong layon anu ditanggeuy ku Kirangga. Ngaso heula mitra ngaso mohon nya urang ngaso heula nya. Sapertos biasa atuhnya dina sesi ngaso ieu ku pribados sejadi anggo nepangan wargi-wargi anu saratia ngadangukeun ieu pedaran carita. Boh anu aya dina kolom komentar oge boh ka wargi-wargi anu parantos japri ngalangkungan WA pribadi anu sadayana sejak manco dina ieu channelnya hatur nuhun ka sadayana. Boh anu parantos subscribe gitunya anu netelakeun rojonganana kana ieu channel supados pribados langkung semangat deui ieu nya agar ieu carita atuh nu diantawisna pribados teh sejak nepangan saderek Kang Ade Sukarna nu linggih di Bandung mugi aya dina kawilujengan. Salajengna ka saderek Kang Maryana Yana di Rengas Dengkloknya di Karawang. Nuhun salam baktos ka Kang Maryana Yana oge ka kulawarga anu di Rengas Dengklok Karawang mugi sadayana aya dina kawilujengan. Atuh saterasna aya Kang Iim Ruhiat di Tasikmalaya. Salam baktos hatur nuhun ka Kang Iimnya. Salam baktos ka Kang Iim oge ka keluarga mugi aya dina kawilujengan. Saterasna ka Kang Dego Cimuncang Dego Cimuncang punten Dego Cimerang di Kota Purwakarta. Mohon hatur nuhun Kang Dego kana pangrojongna mugi Kang Dego sakulawarga aya dina kawilujengan. Atuh salajengna ka saderek Kang Harisandi di anu linggih di Sukabumi. Mohon salam baktos ka Kang Haris mugi Kang Haris oge kulawarga sadayana anu linggih di Sukabumi masing aya dina kawilujengannya Kang Haris. Mohon hatur nuhun jika pangrojongna. Uge ka Kang Egi ya saderek Kang Egi nu linggih di Cijerah. Terasna ka warga Kampung Jenggung ya teh anu sok pararanco cenanya Kampung Jenggung Cianjur diantuisna aya Kang Rahmat aya saderek Paujan oge saderek Samsul uge ka Karang Taruna nanya Karang Taruna Kampung Jenggung DJM sadayana oke ka para sepuhna ka wargi-wargi sadaya we anu area di Kampung Jenggung Cianjur mugi area dina kawilujengan salam baktos di pribados. Hatur nuhun kana pangrojongna nya mohon mugi atuh sadayana masing area dina kawilujengannya. Salajengna ka saderek Mas Oyum ya nu linggih di Pihbul Raya. Salam baktos ka Mas Oyum oge ka keluarga. Mugi ya dina kawilujengan terasna ka Kang Dik Batagor nu linggih di Cimahi. Mugi area dina kawilujengan oge Kang Haji Asep anu linggih di Panca Ekeknya Kang Haji Asep mohon mugi aya dina kawilujengan salam baktos kasadayana kumuilahnya ieu kasadayana
Ugi sadayana aya dina kawilujengan oge atuh nuhun kana sagala rupi pangrojongna. Ugi sagala rupi kasayan saderek sadaya masing digentosan ku Allah Subhanahu wa taala kumang pirang-pirang kasayan anu langkung seueur nya. Nuhun hatur nuhun ka sadayana. Mangga urang lajengkeun deui ala wargi sadaya. Geus matak aheng deui wae ieu kajadian teh. Ungguh kirangga oge harita ngarasa aneh. Tapi teu loba pamolah sapada harita kirangga suteja anu nanggeuy layon jumani nu salin jinis teh. Paparentah ka para punggawa anu ayeuna bisa disebutkeun taluk salarea ka Karajaan Pasir Hingki. Marentahkeun seja indit ke Balarea pikeun neruskeun perjalanan muru ka Karajaan Pasir Hingki. Cak urang tuna heula carita lalampahan Ki Rangga katut para punggawa anu harita hasil meruhkeun kirang giring oge para punggawa anu dibawa ti nagara Kalagrahan. Kacaritakeun ayeuna dina hiji nagara anu can kungsip dipedar kaayaanana sateu acana. Dina hiji palataran anu katara lega tur resik dipapaesan ku tutuwuhan mangrupa-rupa kekembangan anu tangtu katempo endah. Di tengah-tengah labirin di eta palataran aya hiji cawene nu kacidaran cunitna. Awakna jangkung alit campernit, kulitna hejo carulang, raraina ngadaun seureu, taarna teja mentrangan, rambut hideung ngabangbara, alisna ngajeler pae, socana seukeut cureuleuk, damisna limus sakeureut, atuh lameina jeruk sapasti, ilatna taji malela, waosna lir mutiara, pipi kempot matak pogot, angkeutna endog sapotong, wah dada cengkir gading papasangan, atuh bijisna oge jaksi sajantung. Meni asa kacida ieu cawene nya. Tara matak ngaruy ngabayangkeun oge yeuh. Wara eta cawene teh keur calik dina hiji kursi gilang kancana. Dipayunanana hempak marbayaksa para pangagung di eta karajaan. Tarungkul ajrih teu aya saurang oge nu wani neuteuk kana beungeut eta putri. Sok sanajan hampir sakabeh punggawa teh nu marbayaksa di eta tempat teh nilik kana dedegana mah istu para satria anu gagah. Dedeganana rupa-rupa aya nu pantes kawas jalma anu kasep tur dedegna sampe. Aya oge anu mangrupa buta anu pangawakana jangkung gede kalayan rupa pikasieunun. Malah aya oge nu rurupaanana estu matak aneh mangrupakeun makhluk-makhluk setengah sato setengah jalma.
Saha atuh eta cawene teh? Tayalian gening eta cawene rancuni teh nu keur calik dina kursi gelang kancana tur dironom ku para satria. Nya eta Nyi Ratu Gendis Hinis nu ngaratuan di negara kerajaan Kalagrahan. Dan memang nya milik tina perurupaan mah eta Nyi Ratu Gendis Hinis teh mangrupakeun hiji cawene geulis rupa. Atuh da keur mah eukeur memang wujudna mangrupa cawene geulis rupa. Katambah Nyi Ratu Gendis Hinis teh pan boga pamake hiji ageman atawa ajian pikeun nyampurnakeun kamonesan pikeun cangkang nu dipake mungkus watakna anu rojaiyah jeung wujudna. Matak teu heran kobala laki nu kagoda hayang mibanda ka Nyi Ratu Gendis Hinis mah nya kaasup Prabu Raga Permana panu jadi raja nagara Pasir Hingkik teh nu sasat kungsi katalimeng batina dewasa nahan nafsu kalalakianana pikeun mibanda Nyi Ratu Gendis Hinis. Sok sanajan apanan harita teh Prabu Raga Permana teh parantos ngagaduhan garwa nu dijadikeun permaisuri di kerajaan Pasir Hingkik. Utayalian indung tegesna nyimas kana ngaarum teh mitra. Anu akhirna Prabu Raga Permana teh hasil oge ngaboyong Nyi Ratu Gendis Hinis ka karaton nagara Pasir Hingkik. Sok sanajan ngan saukur dijadikeun selir. Lah dasar we nya lalaki mitra. Lalaki teu bangsa manusia teu bangsa lalemut geuning kitu we tabeatna teh. Duh ampun ieu mah yeuh. Sakitu geus boga pamajikan oge. Nya pamajikan nusa sok hayang we dicapkeun ka panasaran. Bikin ngasaan cawene lian, aduh ampun ya. Gitu. Kurang lajengkeun deui mitra. Tah ti harita nagara Pasir Hingkik teh anu tadina adem ayem, aman oge tentrem. Disaprak kadatangan Nyi Ratu Gendis Hinis mah lila kulila karasa haringhangna. Loba kajadian-kajadian anu matak ngabalukarkeun persatuan di sabudeureun karaton mimiti runtag. Kajadian ieu teh teu budu matak geunjleung. Salah sahiji kajadian nalika permaisuri kerajaan Pasir Hingkik nya indungna pituin nyimas kana ngaarum teh anu harita ngadadak leungit di karaton dari jeung teu puguh ka mana leosna. Loba nu ngabejakeunna mah cenah aya nu ngiwat ating ka mana teu puguh raratanana jeung deui teu teuing saha nu ngiwatna. Puguh sasaha oge teu aya nu mampu maluruhna. Tah kaya ayeuna Nyi Ratu Gendis Hinis. Ayana Nyi Ratu Gendis Hinis di kerajaan Pasir Hingkik eta sabenerna mah salerea oge teu ieu neangan jurig nu teu kadeuleu. Atuh akhirna Prabu Raga Permana oge katara bendu ngabalukarkeun Nyi Ratu Gendis Hinis ditundung tur diusir ti kerajaan negara Pasir Hingkik.
Nyiratu sapada harita oge nyiratu gendis ini stay indit sabari ngemu amarah nu dipendem ngarasa dicacampah ku Prabu Raga Permana tapi tekedal harita mah nyiratu ngagedig indit bari dina hate mah keun siah sapuguh ngarasa nyeri hatena teh atuh nyiratu gendis sinis nu harita indit alatan diusir ti karaton kerajaan Pasir Hingkik teh sing horeng teu nyorangan aya sabubuhan sababaraha ponggawa kerajaan anu samalah tokoh penting di negara Pasir Hinggik nu milu ngarasa simpati ketambah geus kapangaruhan we meureunnan kapangaruhan sukman aku pangawasa ilmu Nyi Ratu Gendis ini anu akhirna Nyi Ratu Gendis ini mapegbalat saaya-aya pikeun ngayakeun balitungan ka nagara Pasir Hingkik. Itu geninganan cerita tanya mitra. Dia baladlah ayat kalagrahan sakabeh. Kaulah dina waktu ieu ngumpulkeun andika kabeh aya liandek nyawalakeun hiji hal anu penting. Kalintang penting pisan. Ngeunaan ibar nu katarima dina waktu ieu. Tetela geningan dikana ngaarum geus mimitian aya ojahna. Nyaan ieu sabab kitu ieu teh buka hati urang sakabeh. Kudu guru-guru singkil pikeun ngayonan nagara Pasir Hingkik. Tapi lain ngagunakeun cara anu sakumaha biasana. Urang sakabeh butuh cara anu leuwih lantip. Pokna Nyi Ratu Gendis sinis dihareupeun para punggawa nu empak merbayak sadi palataran karaton negara Kalagrahan. Pikeun saliwat mah cek sahawe eta putri rancunit hiji siluman bengis. Nusuk jadi ulon-ulon pangacau. Di satu kangen wujud nu sampulur teh sebenarnya hiji tangtungan siluman anu matak inggiapeun pikeun diteuteub. Makhluk nu wujudna nini rurang kebong peot. Kalayan si hungna oge ngeteng. Uuk na ngawid-wid ibarat injuk nu jarocong. Tapi eta kabeh teh teu katara nalika nembongan ka makhluk sejen mah. Aya waktu nu tangtu turmatu nyaeta nalika bulan purnama. Kumaha tuh salajengna ieu carita mangga diantos dina waktos anu kapayunnya. Insyaallah dina waktos nu kapayun urang teraskeun deui kumargi geninganan ayeuna mah waktos nantos teu nyekapan. Atur nuhun ka sadayana nu parantos ngarojong oge ngadangukeun anu manco dina ieu channelnya. Atur nuhun kasadayana oge anu parantos subscribe nu netelakeun pangrojongna ti palawargi sadayana pikeun nambih-nambih deui kasemangakeun ka pribadosnya. Nuhun. Atur nuhun pisan atur nuhun. Mugi atuh kasayan para wargi sadayana masing dibalasku Allah Subhanahu wa taala. Kalayan kasayan anu langkung agengnya. Mohon hatur nuhun kasadayana pribados seja pamit heula. Mudah-mudahan dina waktos nu kapayun urang tepang deui.
Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.